Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu baraya Sunda di mana ayana. Mangga wilujeng ngadangukeun ye ceramah di Kiai Haji Muhammad Arif Soleh atanapi dikenal julukan Kibalap. Dina nyarioskeun kisah Kiai Ahmad. Mudah-mudahan sing aya mangpaatna kanggo urang sadaya para pendengar. Mangga wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin, para ibu, para bapak, di mana bae ayana, tipayun simkuring muji syukur hakikat ke Allah subhanahu wa ta'ala. Syariatna kapala hadirin kaum muslimin muslimat anu aya di sekitar lingkungan negara Republik Indonesia ieu, khususna umum di muka bumi ti masyrik dugi ka magrib. Para bapak sadaya, simkuring nami Kiai Haji Muhammad Arif Soleh, anu maksud tujuanana teu aya sanes seolah-olah simkuring silaturahmi sanaos barijeng bertemu muka teu tiasa tepang tinggal. Kapala hadirin anu aya di daerah Karawang Sakarawang, di daerah Bandung Sabandung, di daerah Kuningan Sakuningan, di Majalengka oge Samajalengka, Tangerang Satangerang, Bogor Sabogor, Jakarta Sajakarta, Sukabumi oge Sukabumi. Pala hadirin saraya, dinul Islam agama Islam anu jadi pokok kahiji kesetiaan hate kudu bisa ngabuktikeun pangabakti ka Gusti Nu Maha Suci, kudu bisa ngalakonan kana parentahanana. Mana parentahan ti Allah, kelayan kudu bisa nyingkiran tina sagala rupa laranganana. Mana larangan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Kelawan tumut kana sakumna unggeling uet Quran jeung hadis, ulah dirukareka kelayan disumpang simpang ku paham atawa ku akal anu metak sasar jeung sok loba anu nyasarkeun ka anu liana. Pahala hadirin sing jadi emutan, urang sebagai manusia nu beragama Islam sadayana baroga rasa tiap-tiap manusia nu beragama Islam sok disunatan. Naon tujuanana? Tujuanana supaya bersih tina najis, supaya sah ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Tikawit Kangjeng Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dina hatena umat Islam kudu bersih, teu meunang nimulkeun pikiran sirik pidik, hianat ka batur, oge dina harta kakayaanana umat Islam kudu bersih. Anu mawi diwajibkeun ngaluarkeun zakat, ulah aya hak-hak fakir miskin anu nyangkut di urang. Ka pamarentah oge kudu daek bebersih, di mana pembayaran IPEDA atau BIMAS
penting kudu dilunasi. Islam supaya salamet dunya rauh akhirat. Di dunya hayang salamet, oge di akhirat hayang salamet. Lamun ka akhirat pasti pala saderek harayang asup ka surga. Moal aya nu hayang ka neraka. Kaum bapana hayang ka surga. Lamun ditanya kaum ibuna ge ngajawab ibu oge hayang ka surga. Tukang dagangna hayang ka surga. Teuing bari sok ngurangan timbangan oge. Lumayan cenah. Eta dosa make dilumayankeun. Lamun urang sok rajin ngurangan timbangan berarti nyeng celengan siksa. Tapi lamun urang sok ngaleuwihan tina timbangan berarti nyeng celengan amal. Tukang tanina ge hayang ka surga, teuing bari sok ngaleutikan jalan oge. Perhatian kasadaya para patani, di mana jalan leutik gedean lah. Nu sok salatna hayang ka surga. Anu tara salat oge tetep bae manehna hayang ka surga. Nu sok hudang ti peuting salat tahajud hayang ka surga. Anu gapleh wae sapeuting manehna oge hayang ka surga. Tah ieu Pak. Surga dianggap gampang bener. Sebenarnya orang asal nageti surga bersih. Jadi lamun orang hayang bisa balik deui ka surga tetep kudu bersih. Surga teu narima manusia nu kotor. Peun. Ulah higaning manusia. Pakaian ge lamun asalna tina lamari bersih, lamun geus kaluar tina lamari, lamun eta pakaian hayang bisa balik deui kana lamari kudu bersih. Sebab lamari teu narima pakaian nu kotor. Tok begitu Pak. Di mana kotor pakaian ka mana heula saat memeh kana lamari. Berenang dibawa ka kali heula. Digiles heula, dikerebekeun heula eta pakaian. Dibanting heula, dicok-crok heula pala saderek. Mending lamun seutik kokotorna tapi lamun loba wah diluluh terus. Terkadang dikeuman 3 poe 3 peuting. Manusia teu bisa langsung ka surga lamun loba dosa. Pasti dikerebekeun heula di neraka jahanam. Mending lamun seutik, lamun loba terkadang dikeuman paling seutik 30 tahun. Nah, sing jadi perhatosan lah Pak. Umat Islam kudu bener-bener bersih. Ulah ngebogan penyakit kotok meting balung kulit hianat kabatur. Seperti Sohibul Hikayat Kiai Ahmad. Anu bersih putih. Sobar tawakal ka Allah. Anu bener-bener iman ka Allah. Bisa mengikuti kana ajaran-ajaran Rasulullah. Oge nurut ka pamarentah. Pala hadirin. Sohibul Hikayat dengan judul Kiai Ahmad ayeuna kusim kuring bade digarap. Ari sakawitna kieu pala saderek. Aya hiji jalmi. Eta jalmi teh anu jauh pisan tina agama. Poek bulan tanggal 30-na. Ai pengakuan tetap beragama Islam, tapi karena palaturan ia agama Islam nolak sama sekali. Ulah higaning nyaho karena praktekna salat, nincak oge ka masjid getara. Eta jalmi teh buas, cek urang Bogor teh mah tunggul di parud catang dirumpak. Tukang bobok, tukang tarok, ngan henteu tukang ngabobokan anrok mah. Gawena istuning hobina teh kana main. Seolah-olah judi anu dilarang ku Allah. Sajabati eta hobina eta si jalma teh tukang ngadukeun hayam.
tukang pasea sebab nganehna ngabogaan rasa pinuh ku ilmu kalahiran bangsa ajian weduk parung Cigunewa Cikengkengan Serak Cimane Tanjakan Braja Musti Taji Malela Betara Karang ilmu banyu Pancasona Betara Sangsang sapu angin ngan henteu sapu inyuk sapu pare bogaeun manehanana. Ari kagungan putra para sederek mung hiji-hijine jenengan Ahmad. Ai umurna eta Ahmad kurang leuwih 10 tahun. Kumaha para sederek kajadianana ieu si jalma anu wani ngarempak larangan Allah, anu beurang peuting gawena main jeung ngadu hayam, akhirna harta kakayaanana seep. Akhirna manehna balangsak dahar sore henteu isuk. Rumah tanggana oge anu kalintang repotna di mana lamun hujan pinuh ku cai karagragan cai hujan alias bocor ngaranna. Kumaha sangeusna susah eta si jalma tetep teu gancang kembali kana palaturan Allah. Tetep ngabuntangur anu mawi tetep susahna eta si jalma. Namung pala saderek khawatir ka putrana jenengan Ahmad make baju getara ngan ukur make calana oge calana sugan aya 1,5 kilo maberatna pinuh ku tambal. Ai gawena nganangis bae basana Ahmad teh ibu hoyong dahar beteung lapar abdi hoyong mah hoyong dahar. Kumaha jawab ibuna? Nginum we ujang sing seubeuh. Kumaha atuh da teu aya olah keuneun bapa maneh sajabat ngomeh hayam gawena. Ahmad ngan hukur kaluar cai mata ti peuting tepati bidah bisa sare ngararasakeun kosongna ieu si beuteung. Anu akhirna Ahmad teh pa ku ayana patuanganana lapar nya kapaksa mapai-mapai jalan. Manehanana nuturkeun inung suku barang dugi ka hiji pasar eta Ahmad teh menak artos ageungna satalen keur zaman normal. Nya eta Ahmad teh bungah anu amarwata suta. Manehanana manggih duit ageungna satalen. Satalen ge baheula mah ageung anu akhirna eta Ahmad lempang ka toko alias ka warung peserkeun kana beas, kana lauk, kana uyah. Restana dipeserkeun kana useup jeung kenur mun cara ayeuna mah 2 meter. Maksudna Ahmad nu mawi meser alat-alat nguseup alias mancing rek hayang usaha maraban inung bapa. Tujuan Ahmad nek usaha mancing sugan kapanggih saleter-letereun. Gancangna ye kiamat teh mulih ka bumina. Barang datang ka imahna eta teh Ahmad dipasrahkeun ka ibuna. Basana ibu abdi teh menak artos satalen ngan dibelikeun kana beas. Nubruk ibuna, jang deudeuh teuing. Ibu geus teu kuat ieu teh beuteung ka cida laparna. Ti mana maneh teh meunang beas jang? Menak artos cenah Bu, tah ieu beasna, tah ieu laukna.
Bapana oge keur ngomeh hayam tepi ka dilesotkeun. Sebab ngadenge Ahmad mamawa beas. Penting maneh geura sangu aing oge lapar ye. Dijawab ku pamajikanana, teu bisa nyangu atuh Kang, ai eueuh suluhna mah. Lalaki kuduna anu kudu ngalasuluh teh. Kumaha jawabna eta jelema ngedul. Jelema tukang ngomeh hayam, pokna aing sangeuk ai kudu ngalasuluh mah. Ah, lapar mah lapar we. Tah kabang bahulaan jelema teh kitu. Malesna eta bapana Ahmad teh kitu. Anu akhirna ku males-malesna bisa oge ngalasuluh eta bapana, tapi bilik imahna bilik dapur belah wetan dihantem. Tah kitu. Ngedul-ngedulna eta jalma pala sendiri. Nya anu akhirna disangu. Barang geus disangu geus asa. Nah, Ahmad mah ampir teu kabagian ku indungna jeung ku bapana. Ai Ahmad mah gawena ngarautan awi we sapeupeting. Nyieun naon maksudna? Nyieun jejer. Barang beres nyieun jejer eta Ki Ahmad terus diterap-terapkeun eta si Usep. Barang beres nerapkeun Usep kurang leuwih tabuh 4. Enjing Ahmad jam 4. Hampir waktu subuh ngahudangkeun ka ibuna. Bu, kuring rek ngusep. Doakeun we ku ibu. Sugan kapanggih saleter 2 leter bu. Jang. Jawab ibuna bari jeung tunduh poe keneh jang. Dedeh teuing maneh teh leutik-leutik ti peuting kakarayapan inget ka indung. Tapi silang kitu ge teu naon-naon, didoakeun ku ibu. Ahmad Pak prihatin. Teras manehna mamawa Usep turun gunung ungah gunung nete-nete Banurungsit mapai-mapai Pancaniti. Akhirna ieu Ahmad teh mendak hiji walungan atawa wahangan atawa kali. Nya Ahmad teh nguseup we nangkring di dinya Pak. Barang dugi ka jam 4 sore Ahmad teh meunang loba eta lauk teh kenging seueur. Teras Ahmad teh mulih. Barang nepi ka hiji lemur ku Ahmad eta si lauk ditukeurkeun kana beas. Alhamdulillah 2-3 batok mah hasil. Teras mulih Ahmad teh dibawa ka indung bapana. Bu, masrahkeun ta ieu beas. Hasil nguseup atawa mancing teh kuring meunang lauk. Dilironkeun kana ieu beas. Duh, Mad. Ulah eureun-eureun maneh nguseup tong. Meureun ibu teh menak dahar unggal poe. Bener ceuk bapana ngeunaheun Mad ye. Ngeunaheun ye. Inung sia lintuh deui jeung seureung deui susuna atuh aing sehat ye. Geus ulah eureun-eureun maneh nguseup bae. Ulah mikiran naon-naon. Atuh bapana jadi beuki ngedul bae. Asoy. Eta Ahmad teh jadi gawena eueuh deui nguseup bae manehanana mah unggal poe. Jadi didikan masa-masa kali eta Ahmad kosong pisan, kosong tina didikan. Sumawana didikan agama, sumawana pengetahuan umum. Jadi Ahmad teh ngan ukur ngabogaan didikan iwal ti mancing atawa nguseup. Tah Ahmad lami jeung lami gawena nguseup. Jalan oge mun geus ledug ku sorangan. Kurang leuwih 2 tahun Ahmad gawena nguseup. Para bapa cunuk kana waktu ninggang kana mangsa. Kapenak jeung hiji santri di perjalanan. Cek santri, assalamualaikum.
Ahmad teu bisa nemalan uluk salam sebab kosong tina didikan. Jang saha ngaran maneh cek santri? Ngaran abdi Ahmad Bapak. Oh Ahmad. Di mana maneh kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan? Di palih kulon cenah Pak. Dedeh teuing asa ku Banjar Karang Panglayungan. Oh jadi ngaran maneh teh Ahmad. Sumuhun. Kieu Cang. Bapak terek nanya ka maneh. Nah maneh teu aya deui pagawean sajabat tinguseup? Teu aya cenah Pak. Sebab lamun abdi teu nguseup sapoe, inung bapak abdi bisa teu dahar sapoe. Oh kitu. Tukang naon bapak maneh? Sok ngadukeun hayam Pak. Gusti. Kieu mad supaya maneh jadi manusia anu berharga. Mamang rek ngajak ka maneh. Sebab Islam jeung Islam teh dulur. Kullu muslimin ikhwatun. Umat Islam di mana bae ayana eta saudara, dulur. Geus mamang teh boga rasa kewajiban di antara dulur jeung dulur nek ngajak kana kahadean mamang jang. Urang masantren yuk supaya maneh teh jadi manusia nu berharga. Urang ngaji Ahmad poek Pak. Teu nyaho kana bahasa kecap ngaji. Naon cenah mang ai ngaji teh ngeunah. Ya Allah ya Rabbi. Dianggapna kadaharan apa naon teh? Jang. Ngaji neangan ilmu maksudna ngaleungitkeun kabodohan neangan kapinteran. Atuh uing mah teu boga bekel cek Ahmad. Yeuh, kieu Jang, urusan bekel mah mamang tanggung jawab. Asal maneh daek ngaji. Cik geura bebeja ka inung bapak maneh, bejakeun kuring hayang masantren, hayang bisa ngaji, cik. Muhun cenah mang. Jadi kula ka dieu deui cenah lamun geus diizinan ku inung bapak. Heueuh ka dieu deui Jang. Jadi Ahmad teh papisah jeung santri. Lajeng mulih manehanana eta kieu si Ahmad. Barang datang ka imahna nyangakeun deui eta beas ladang lauk. Terus didahar, disangu, dipasak, diolahkeun. Barang beres Pak, terus dalalahar Ahmad sareng inung bapana. Barang beres dahar Ahmad poknak teh kieu, Bu, Bapak. Kuring rek wak cabalaka nek blak-blakan ceuk Ahmad. Kuring nek eureun nguseup teh. Naon sababna? Sebab kuring teh hayang boga pangalaman. Hayang neangan ilmu, hayang bisa ngaji Bapak. Kumaha jawab bapana? Mad, dia ulah menang dililir ku batur. Ya geus ngeunaheun ieu, ye inung sia tulintuh, ya aing gelintuh ieu. Geus. Ngaji mah ngeunah di lebok moal. Ieu mah geus puguh. Aing kapanggih daharan unggal poe. Ulah sok menang dililir batur, ilmu di aing ngebekrek. Cek Ahmad lain kitu Bapak, keukeuh kuring mah hayang masantren. Cek bapana, heueuh sia masantren oge pan teu boga bekelna Ahmad. Pak, dijawab ku Ahmad, ai sonor bekel mah teu kudu mawa. Dijamin uing ku santri-santri asal daek ngaji. Waduh, cek bapana pusing aing atuh. Sia bisa dahar di pasantren aing jeung inung sia. Itu terserah Bapak cek Ahmad. Waduh, kieu we atuh mad lah.
airek maksa mamaneh kekeh teu naon-naon. Ngan ulah maneh dahar aing henteu. Alhamdulillah namanya kapihatur kisah Ki Ahmad dina bagian anu kahiji diantos dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun, mangga permios.